kairing dalang pepeli rek benar carita wayang ngahaja dewek teh nyokot layang jamu sekali musyada aja euy mancing maranehna supaya datang ka dieu oh kitu akang hari tanggung jawab benaman atuh da keheul aing mah dah kesal kumari akang make keheul ieu layang jamu sekali musyada teh ayeuna teh ngan ukur dijeun cocoan tapi heuh iku kitu teh kan padahal eueuh deui hiji-hijina nagara anu ngabogaan lambang keagungan negara teh lintang ti Amarta dianti ku di Amarta di sanes teh teh gaduh tapi ayeuna teh euy pemerintah teh kawas kacang lupa kulitna kacang lupa kulit kumari akang kacang lupa kulit kumari heeh peke pikir teu bisa pisan mertahankeun budaya-budaya nu aya di urang konya eta berakang teh kesal teh sedengkeun ari budaya teh anu aya patula patalina jeung peradaban budaya urang geus diluli-luli budaya deungeun asup ka urang teu bisa nyaring deui teu bisa make filter mah filter ya bocor filterna itu mah bespas deui cudog-dog tinggal igal eta pan kaituna teh mamalana teh cudog-dog tinggal igal tuh muni era dewek mah nyebut reformasi ge era da salah kaprah atuh da reformasi teh terek kembali formasi ka asal manuk geuning manuk aya ribuan mah di luhur ngabring nih aya sakelompok nu misah tah balik deui tah kana eta kana kelompok nu gede tah eta disebutna reformasi kembali ke semula sok lamun balik mah ka semula nyaeta kana silih asa silih asuh silih asih da aman atuh teh moal loba dedengean moal harengheng benar kudu nyampekeun we polisi nya gitu alhamdulillah pandina peuting ieu gudang garam gawe bareng sareng tipos di lapang Trikarya Sukamukti Kecamatan Sukawening Garut ieu teh pokalna kulawarga besar IPOSKA Ikatan Pemuda-Pemudi Ojek Sukawening anu disesepuhan ku Bapak Yana Sibli anu peuyeuh teh geuning gawe bareng sareng PT Gudang Garam anu disesepuhan ku Bapak Yuyu anu agung dina raragami eling Maulud Nabi junjunan urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lain mieling lahirna wungkul tah anu kudu dipieling unga menit unga detik teh anu dipilahir ku Nabi naon nyaeta DP handap asor tawadok nyaahan dedehan welasan asihan daek nulung kanu butuh daek nalang kanu susah ngajait kanu titeuleum ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyaangan kanu poekeun ta eta nu dipilahir ku Nabi geura sok geura pieling unga menit pigawe ku urang salamet ta jelema kitu bakti sosial nyepitan masa anu seueurna 148 murang kali deudeuh teuing kasep 200 genep 250 genep ima si ewone salah nulis mudah-mudahan anu disepitan murang kali sadayana sing jadi jalmi anu saroleh amin atuh ieu tugas mulia tukang ojek sadayana panjang yuswa arageung milikna nya salamet dunyana salamet akhiratna boh kulawargana boh putra-putrana dek pupujeuh we kade dina zaman kiwari bakal leuwih harengheng cing waspada ieu
dina waktu-waktu ayeuna urang jadi bangsa teu kaopan teu payaan kagetrik saeutik breng kagore saeutik breng pangwangunan anu geus aya ge diruksak cing musyawarah mupakat teh hayang nyaho budayakeun atuh ka LSM anu aya di dieu nuhun kana pangrojongna nya alah ya sok urang kana hiburan ini mah penting hiburan mah da naon deui atuh pikiran wae negara tuh lieur kan urang teh pikiran wae da urang kadunya teh sorangan balik sorangan hiburan ge urang we mending urang-urang we ayeuna mah ulah loba ting dedengean nu penting mah pang ibadah nu pang alus-alusna teh maraban anak pamajikan ku rezeki nu halal eta we heula di rumah tangga we heula ulah mikiran ka nu lian heeh ceuk dina katerangan ge pan kitu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum kaituna mah heueuh lamun urang beneng ceweng balik deui we ka Allah hartina teh buleudkeun deui ngahiji deui nya kana jalan silih asah silih asuh silih kitu ulah nepi ka silih gorengkeun ari nya mah ngaku umat Islam al islamu mang salama muslimuna bilisanihi wa yadi ari umat Islam teh anu sok saling salametkeun ku lisanna jeung ku leungeunna tuh kewajiban urang sararea teh nya kitu teh euy ya hiburan sok hiburan naon atuh hiburan mah bisa akang rek olahraga apa dina hiburan terus sok jaipongannya jaipongan welin kan yang wani peke bagian Dipirik parawiyaga apendi nusanga kawirang mama esturas kakupina saluyujang pribadina sadaya ngiring lagu ngiring lagu nyengakan kawilu jangan kasadaya kaum dang nyengakan kawilu jangan kasadaya kaum dang naon teh aya naon ye aya naon teh naon asa teh pugu-pugu aya naon atuh barang dewek gerak bieu kenang jempe kunaon ieu teh sing sireumeun atawa anu nyarek teuing lamun aya nu nyarek kakak mun nepi ka karek aya naon aya naon ieu teh kasang tukangna ieu teuing masih bare rokok ti rurah teh manya eueuh nu mare udud udud seueur teu hade kitu hirup mah mangiunak-unak teh hade kitu jadi eta teh hartina teh ngawiwirang batur
tingali ieu dipayun nu rongton pikar reg-reg sepuh anom urang kali ngalut ngeungkeuy ya Kang pemuda-pemudi ngalut ngeungkeuy ngabanalet ngemat-ngemat nyatang pinang merbayaksa nu ti tebihna nu ti caketna disuklak disikluk tega ngantunkeun bumina naon sababna palai hiburan sumuhun telepat teh ai sumping ka dieu dikecewakeun ku si lain nah wa kuring mah teu ngarasa kuciwakeun elah is sia mah da ai kana kasalahan batur kadeuleu ai kasalahan sorangan numpuk dina irung sorangan diantep ulah sakali-kali deui teh kelakuan kitu teh moal masa kali deui dah ada panggungna ge panutupan ieu pan rek kaing ngeureus ayeuna teh zaman kasurupan jelema teh kunaon ya Kang nya jelema waktu jeung ayeuna loba nu aya aturan barudak SMP cing gerebeg aya aturan pagawe pabrik kasurupan kabeh meureun hayang naik gaji teh teh hayang naik gaji kala kasup jurig ya Kang heeh tah sagala rupa ge cing saimbang batur kasurupan ku jurig atuh urang kasurupan ku rahmat pitulung Allah cing surup di mana urang kasurupan teh dina pagawean bakal surup boh ngomongna tekadna ucapna lampah teh surup da kasurupan ku rahmat pitulung Allah tuh ai mi eling nya maulud nabi urang nya singkar surupan ku eta cing kasurupan ku ilmu Allah bi kudratillah bi iradatillah oh bener da urang mah wujud pos urang mah pos urang mah minang kasemahan wujud teh kasemahan ku lapar kasemahan ku hayang kasemahan ku mung ku hanaang ku tunuh ku butuh can bulah dituna kasemahan ku gaib-gaib naon gaib-gaib loba pan anu nepikeun beja kudu kieu hirup teh kudu kitu kudu kitu grepek ari awak ari hayang cager kudu daek tapakur hirup mah bener tapakur sakali bari berhasil pan sarua jeung ibadah 60 tahun teh ai berhasil membenarkan batur mah keur ngising tapakur tapakur kumaha tapakurna nempok heuyeub nyieun liang ngunyalan taneuh nyieun ku beusi doser pan leuwih ti 60 tahun mangpaatna bisa nyieun jalan nya puluhan tahun ngarata-ratakeun taneuh teh nurutan tina heuyeub tetep nu ngalalakon mah anjeunna wungkul pikiran papatong jadi kapal betul mikiran pepatong jadi kapal ayo uring pelebut dalil we terus nyieun seeng ge teu becus teu gablek ka kenyos mikiran tertinggi jadi kereta api betul mikiran makhluk titinggi teh anu sukuna mah rebu-rebu jadi kereta api mikiran roti jadi bemo kitu kan roti juga bener eta teh ngomong teh salah mikiran roti tuluy nyieun roti duitna pake meuli bemo bisa ai jeung dewek menyambung wae atuh eta akang dia boga cerdas kitu euy sararea benar agama teh cing nyerep ieu mah dipiheulaan urang nu melaan agama salah teh atuh lepatnya urang cing salamet dibelaan ku agama teh nyalametkeun teh tidunya nepi ka da urang mah objekna nya saya ngabelaan agama lamun urang dibelaan ku agama tah hirup teh bakal guna keur kapentingan negara bangsa hirupna agama dabongan hirupna agama tuh anti riweuh cinta damai gitu urang ieu mah hirup beragama gara-gara papaseaan digugulukeun ongko cinta damai kana suudon we sabab naon aya nafsu madangaranna ge nafsu gunung oge hayang ngalegleg sidik teh barang teh wujud teh sensitif teas keneh hulu doma grepek silaing teungar tu tihang listrik heug mundur heula satakar kebak jebet da moal teu jengker benar tapakuraneun teh doma teh si horeng dina eta doma oge aya tanda-tanda keagungan Allah tuh gitu
genep ribu genep ratus genep puluh genep ayat hampir 835 ayat anu tungtungna mun maneh mikir mah atawa untuk orang-orang yang berpikir tuh. Nah aya urang aya aturan kadewek aya nu tatanya cing cenah Mang Cepot abdi teh hirup teh poekeun teuing bari tengah poe teh ngomong kitu teh. Si horeng merenang apan penerang teh dina wujud teh agama panur teh Allahu nurun Allah nu kagungan cahaya kahirupan cahaya rupa-rupa cahaya kahuripan kahirupan atuna jelema betna abdi teh poekeun teuing cenah teh nya pantas aya ku kitu teh mah da teu mikir teh akibat poek pikir naon bedana jeung nu lolong onaman sok daekan usaha nah anu beuntak nu poek nu lolong onaman daek kan sapi nya bener kan bener nu lolong duaan Pak iring-iring kieu rek ka kota maksudna mah rek usaha nu lolong dihareup mawa iteuk kitu tah nu lolong nu tukang nguntang kana tak-tak nu hareup maklum jalan ti kampung rungkaring ke dina gawir aya tangka kalapa pantangka kalapa mah sok conong kitu tah pelengkung pelteng pan aya nu beuntak mah leumpang teh kitu dengdek tah malibir da kadeuleu nu lolong mah lempeng we kitu tah bletuk sirahna teh kana tangka kalapa aduh cenah euy ceuk nu lolong nu tukang teh naon cenah euy ngabeletuk sirah aing ti dagor cenah euy cing neuleuh atuh sia cenah atuh goblok kapan aing teh lolong cenah sarua jeung sia teu sadar teh tuh kana naon cenah euy ti dagor teh teuing cenah dicabakan teh oh tangka kalapa nyaho ti mana cenah sia tangka kalapa pan aing mah kungsi beuntak baheula masihna cara sia cenah ti mimiti lahir aing mah baheula cacingeun ai sia mah bangbungeun tah nu matak lamun lolong ku agama mun eueuh agamaan dina diri hirup teh bakal netek semplek nincak semplak kitu salah kieu lah tuh nu matak ka kiai kajengan teh ulah ngajarawuhan teuing deukeutan eta teh nu mawa obor nya milu kacaangan ku urang ka kiai ka ajengan ayeuna mah da geus loba jadi pangna aya wayang golek teh baheula kulantaran eueuh kiai eueuh ajengan kumaha ieu carana nyebarkeun agama Islam kitu sejarahna teh aya we dagang kitab Ramayana Mahabharata tah ieu urang pake alat cenah ieu dina zaman animisme dinamisme teh baheula anu nyembahna kana patung aya kayu gede disembah aya batu kajentu disembah jadi nyembahna teh hong awi laheng awi gene pitalieun udah tanya hoja jampeanan anu kitu mah ning samet hong we ning nya baheula para wali teh cenah hayang mati maneh jajampeanana hoyong sok genti ku ieu tah a'udzubillahi minasyaitonir rajim sok apalkeun nepi ka syahadat tuh teu karasaeun padahal nyebarkeun agama Islam nya cenah taud cenah bismillah cenah syahadat nepi ka ayeuna aya keneh teh jelema teh peledug pan mulu menyan yang ngakeun ieu ka mah anu tah digenti we ku kiai teh
tah genti cenah jajampeanana ku ieu nu matak geuning ayeuna aya urang Islam nu rek melak pare can mangih menyan mah can taud. Kumaha lamun geus pangih jeung menyan beuleumkeun a'udzubillahi minasyaitonir rajim tuh. Apa eta teh menyan teh batu loncatan supaya jelema bisa taud. Bisa bismillah. Nya ayeuna mah geus nyanaon. Dek melak pare eueuh menyan cebe kari taudna we jeung bismillah. Cenah aya menyan ulah dilegleg beuleumkeun. Nya dalain gorengan beuleumeuan. Nya cenah da eta menyan teh geuning bau jurig ceuk nu ngewa. Aya rai selera jelema mah beda-beda syakur anu ka ameu resep ka ameuna eta selera nya boh kana rasa boh kana irung boh kana panempo cenah resep lalajo wayang heuh selera teu naon gampang da moal maksa balik nya atunuh-tunuh beurina oge atuh resep mah selera tama atuh kitu cik aing oge nu matak cing waspada permana tinggal sidik tabligh amanah patonah teu pake warisan teh euy ti luluhur urang ti rasul nu matak tong sok ngahina batur hirup mah aing nepi ka era kieu ye duh kendang dikeploskeun era kudu mang mayarkeun ku gudang garam ku budak barudak ojek asa dikumahakeun aing asa dipopokan welu ulah dendam ulah dicokelan teuing ai dendam moal dek mah atuh diomongkeun deui panu geus mah geus acan da urang mah sakali-kali deui nyalin heudak kudu genah atuh gamelan kendang sagala rupa teh kudu syurup teh apaan kudu ngagigi sanajan beda-beda ayeuna bonang saron panerus beda can puguh pan tukang peking bisa ngabonang daripada ngabogaan ieu atuh pakna peking bonang gener gamang kendang ketuk rebab pan beda-beda tapi di mana geus brung sararea ngalagu disebutna ngalegena we kaituna kadengena gara sok Tanepuni Raden Gatot Kaca semedia tuminak ingat